Sinarian tuh batur itu kamarana batur nih. Nongkrong di pos gitu jangan hakanan bulan kamarana batur sinarian sok biasa masuk ayah batur kayak teh kamarana batur biasa masuk araya kayak itu ditarik isun cingan aja dia jangan batur kayak ngajak ulin parcel aing ini mau ulang-ulang wae mati kadung sing wae lah alah doga aing kudu di luar. Aing mah teh kumaha aing ngajalan manuk teh payu-payu wae ka mana di ieu ba aing kapepet teh butuh duit butuh duit aing yo cing gerak payu gerak mana teh yo karek eta cek aing teh gerak payu goblok aing teh butuh duit teh payu yo aing aing serarung sing kieu sampai duitan poe ayeuna modal teh gablek lah salempang-lempang we lah suganan we kena menang aing mah di ieu yo jual ieu urang teh mang ieu keur kapepet kunaon sia burik mang ieu kapepet pokona mang ieu mah ripu we pokona aing mah mau diceritakeun mah ieu aing teh pan ek bayar study tour 1 juta ku aing sekali jajan ke 500.000 aing kurang terus can bekal lah kita aing teh ieu mah tak dijual manuk aing ieu mana ka jual manuk 1 juta ieu teh kana ngakop aing mah gampang atuh rek kumaha we solusinya oke ku aing pangajualkeun saha aya aing mah loba nu kieu mah kabeneran aing keur butuh bisniseun sia mah mang pucuk dicinta ulang putih mah ya ku aing bawa heula tuh iya nya di bawah heula pan dijual ulah lah motong lah najis aing mah kudu dibawa mah najis dari siapa mah pemikiran burik najis aing setelah bener ieu baru togehan moal HP leungit tuh nama kakak eueuh duit eueuh HP eueuh HP makan bejat set teh ya duit eueuh HP eueuh baru togehan najis najis aing mah najis ieu kudu dibawa mah aing boga nu ek meuli oh kita kan ieu zaman najis aing mah dibawa ke Majiwang mah nunggu geus aing 7 kaputan lah najis cuma mau tahu gitu oh ji gue lanjut ke itu ya guys pokoknya ya ulah dijual ke mana mau dijual aing mau jual mana ke dia ji bawa ulah lila tapi si payu mata ke batur ya boleh ke aku aing dibawa najis ji gue bebeja tuh lu melina dasar teh aing anak dajal sia najis teuing aing bawa awas aku aing langsung dijual sok di dagoan ulah lila tapi moal awas mu lila ku aing payu manten ya alhamdulillah amin ya Allah payu euy sekarang payu Majiwang bener euy anjing anak dongo dajal set teh aing kumaha ieu neangan ka mana aing euy dong kocak aing teh gablek duit teh kieu ye aya pi duit teh bisa ditawar aing tadi eueuh tanaga nawar lagi teh nyekel duit Kitty di mana nya euy jadi dina cara masih waduk aduh karana anjing mentari isin kieu teh sinarian baru dak neureuh sama sekarang rumpul di pos wae kitu sekali ya datang ke patut aing aya piduiteun aing geus percaya lah serius aing mah geus percaya aing ngomongan sia mah geus capek aing ulah kitu ieu mah aing bener-bener ieu mah piduiteun naon anjing yang ditunjuk mah kudu disabaran mah balai ge mah sana aing sobatnya deungna sing tenang ieu mah nu kali ini aing mah serius ieu mah bag naon piduiteun anak ya cek aing teman si burik teh butuh duit manehna juga make duit kolotna jang ka sakola terus si manukna maneh teh mama manuk si manukna teh mun dijual eta ek 1 juta 2 juta ge bisa payu mun nyalse mah lamun ku urang dijual rusuh 1 juta payu matak maneh sing pinter nawarna aing lain ngabobodo matak jeung maneh ke kadituna kitu percaya teh jeung aing ka dituna nya heueuh lah aing najis aing padumikeun we duit teh sia mah nu geus geus antara balik deui ieu mah bisnisna bener tangke si manukna tuang jual harita keneh aing boga deui liangna mentana sabaraha si kunyukna aya mah tadi teh yang 1 juta sabisa-bisa boga atuh 1 juta mah ti mana duit 1 juta aing sabisa-bisa cuang talawar atuh lah budak kitu nya anak dajal anjing kitu kumaha budak kitu budak bader atuh
tinggal dibobodo ku duit ayeuna mun diasongan duit mah nya matana geus puguh ejok kana duit sia eta mah. Tapi engke aing ngejualna ke ka mana eta manukna? Serakeun. Aing bisnis nu kitu mah gampang, aing teu boga modal wungkul. Aing teh aing lamun dicekelan modal mah. Nah, geus nyerempang bisnis aing geus bohar meureun ayeuna. Batian moal bener ye. Batian Kipli manik mah ge alus teh aingeunan. Meni manis kitu. Jarane Bang Tawar. Heuyak. Tapi bener ya, awas ku aing lamun sakali dia ngejelongkeun ka aing sia. Ieu mah bener, ya barangna aya, jalmana aya. Ieu mah urang ayeuna sugan ayeuna beuh duit kaingkeun aing ka ditu babala eta kakara maneh kudu rada teu percaya. Ieu mah duitna di mana dicepelan. Nyekel pan duitna? Aya. Ayeuna ieu jeung jalma ka jalmana ka ditu jeung aing gitu. Bener. Bener aing mah. Ya. Ya, tapi yakin nih bisa bakal kajual deui aya batian. Manuk itu mah moal hese, dia bajong kurungna. Ya, buat tong dililakeun si eta bisa kabur-kabur. Aing mana kumaha ieu teh erek-erek mau aja nanya mang jawang teh. Aing kalah dilapisan ka negara teh aing gurung leungit cicing geura duh. Rewong wae reungit. Aing. Mana ieu si punyuk si burikna? Eta saeutik deui sing sabar atuh tenang we. Ya anu can ditinum kopi. Yang ngopi heula tadi na euy, kan rusuh. Ya apa tuh? Boga uduna. Oh, wah. Aing aja ngaluarkeun kopi teh. Mun mana sok mokal. Nyek got eta got. Cek aing ngan si cungur mah kitu. Lila, ita lila. Tong jiwong menjual kemana yang mari Kiplinya. Aing kajen ku aya bisnisna lila datang teh rine. Oh. Tah, aing datang. Aing rada gomi lila pisan atuh menjual. Rada di perjalanan atuh. Di manuk saya Lu aing atuh. dijual. Dijual ku aing mah. Sok Baraha. transaksina mana langsung tuh jeung naik Melina. Ye, mang, aing teh kapepet mang ye, study tour, duitna kapake 500.000. Aing bayar aku mah 1 juta. Gitu mang, iku aing kalah dijual manuk ieu ka mang aya rek mah. Kira aku 1 juta manuk nu kieu. Iya manuk naon ieu? Manuk alus ieu manuk ciit. Kok aya langka manuk kieu mah ciit ieu mah. Lah 1 juta mah tuh udah moal payu tuh di sia mah nek jual ka mana 1 juta mah. Oh, gua aya embung ieu mah. Ya burik. Cek aing ngamampang-mampang aya nu meuli sia teh kurangan mentong 1 juta teh bae babari ngajualna. Sia kurangan sabaraha dituna 500.000. Heeh. Cuma pada aing kapepet teh mah lamun kapepet mah kieu mah aing ogen mah. Eta urang sabaraha kulit pan aing teh nyawa ieu manuk naon ieu. Aing mah tadi can nawar ngan besaran tawarnya 500.000 tembokkeun duitna pasti dibikeun. Engke payuna sabaraha ieu? Ieu mah ieu cek aing lamun dijual rusuh 1 juta, lamun nyalse mah ya 2 juta keluar. Kuat mah teh. Nu bener sia teh nu bener sabaraha ieu dijualan sabaraha ulah mahal teuing. 1 juta. Aji 1 juta mah jeung naon man meuli manuk 1 juta. Saya teh mau pengen meuli pan maneh butuh pisan ka dicarekan ku kolot sia teh. Sok daripada sia dicarekan ku kolot. Geus Ya, ayeuna mah malah kieu wae. kalau- Nya Jang, 500.000 Heeh, geus 500.000 sok tembongan duitna. rek. Tong hese-hese sia teh burik. Kalah liri. Nya eta mah karep teuing nya moal rek balik aing. Aing balik wae mun moal ya. Geus atuh lah, aing harga dulur kabat mak ku aing mah di mahalkeun. 500 ah. Teman loba cek aing mah atuh kabeh we para mah. Apaan duit pamajikan ieu teh kehe? Pamajikan aing kita apaleun ku aing dipake duitna ieu. Mang aing ieu mah bayar aing bakal aing. Nyai bakal minta tadi ka kolot sia punyuk minta ka aing. Deng atuh mang 200 deui atuh 200 deui 200. Moal, udah deui duit lagi nan sakitu-kituna. Aing mah merepek pisan ajeun ku aya meuli merepek cek Kalau aja. bawa korodongan ai maneh. Geus. Kudu maya korodongan. Maneh melaan manuk apa maneh mending dicarekan ku kolot? Si setrap ya. Aing mah manuk lah. Berarti saya yang dicarekan ku kolot. Duit eta kapake. Eta geus ditarima duit. Oh gila aing bangkit lah. Geus jadi. Cenge anak bangun. Geus nuhun. Goblok teh. Kajian ku ayana ieu duit meuli ka melek pek jalma jakal ku dijual apa kieu mah geus aing mau dijual. Saya ingin jualnya kemana yuk? Gampang. Tapi bener ieu batian yuk. Atuh deuleu ieu manuk manis kieu teh mah jeung managenan ieu. Alus kena ieu. Mana Awas wae ku aing lamun misalkan teh batian deuleukeun. Batian nu Enggak jualnya kemana yuk? Heuh ya pelempang heula tuh santai. Goblok. Terus di mana sih Jono? Nengan dua. Sing balik atuh sia teh di calana teh. Can gajihan. Jadi geus mau aya dipake. Nah gajihan di mana sih Jono? Boga gaji gitu? Ah ya. Mau gajihan mah geng meureun awak ya. Ah, tipu. Si goblok. Gajihan begen kumaha maksudna?
Iya gajihan, lamun gajihan mah begeng, kelas manuk ku bargeng teu digaji mah. Kati sing bener sia teh ulah ku rapian aliana. Molosot. Teu dirapian mah molosot. Wah, riek nya naon tuh dia, Wak? Ngubur sia ka dinya tah, musingkeun bongan ka aing. Ya embung atuh ih. Kubur ku aing sok. Ya embung dah kudu diadanan sagala rupa ih. Embung ah. Kebok kudu diadanan yang dikubur. Iya betul. Nah, gimana kalau di dia kita? Hah? Depan lah pada. Tuh, di kamanakeun eta? Gampang eta. Deketnya di dinya serta gua di dia. Gua dibejakeun lah. Di dia. Awas ku aing kabur dulu ke dicerak ku aing sia. Soal katanya sawe ini gaya udik sama. Si mana, Bang? Iya, Wak. Pan pajarkan si Wak butuh manuk. Tah urang enak mah, Wak. Nah boga minuk titiran, nanti mana Wang euy? Iya jalma butuhan duit ya, Wak. Yulin sabaraha? Iya teh erek dijual 1,5 juta, Wak. Goblok 1,5 juta mas ya teh murai kandang anu alus. Atuh pan iya kandang. Ini alus. Tuh. Oke masak aya jurigan manuk ieu masih mah. Caprak teuing si Uwa ieu meni manis kieu ieu manuk jeung Uwa ge manis kene manuk. Mohon atuh. Sing bener hargana sabaraha beuli ku aing gocap? Hah? Gocap. Soal bata nawarin so Uwa mah gocap. Si goblok nawarin so. Enggak 1,5 juta. Beungeut sia hurung kunyuk prak manuk kieu 1,5 juta sing balik geus teh. Iya bener Wak ya bisa terpercaya mah. Tuh anu ngajualna di ditu tuh. Urang dibawa jeung jalmana Bis kadiekeun we jalmana. Kadie si ku aing. Heueuh sok sia manu penting mah komisi we tuh. Pan eta tadi nama Pego mawani aing lah. erek ngede saeutik tadi nama Uwa teh. Ah, Gitu, ngarasa Wak. pisan karopet dah. Apa jeung maneh? Iya. Bisa dibeli. Heeh, geus jadi. Daekeun sama mana? Daekeun sia mah. Yo, maneh rada tang harga saeutik heuh. Gara ada melek pek sia. Marjit. Ratu kita kena aing. Tuh poin teh 1,5 juta teuh ngajual tere. Nawarna teh 50.000 anjing segala nawarin sok cai. 50.000 kumaha carita na 1 juta. Kumaneh bae dareseupkeun kana manukna, manis manukna. Gut. Yap. Wak. Tah, ieu jalmana Wak. Cok tawar we ku Wak. Oh, nu Asep ya teh manuk teh. Ku aing diteleponan wae sia teh teu diangkat-angkat bebel. Injem duit yang di saminggu sia teh. Duit. Oh, kamari 300. Nah, kumaha pre teh? Misalin ngomong. Ngomong kumaha? Ngomong naon bebel sia teh nginjem teh sing bener ku aing ditelepon. Aya manuk bener sia. Rek dijual. Gas lunas aing hutang geus we. Itu aing mah. Nah, wah goblok aing nginjem na sia teh sirik naik babaung. Anjing kayak gini. Masih ya. Aing teu apa ya kumaha teh? Nah, naon sia mah kamu? Manuk si ieu, Wak. Manuk si ieu lain urang we mangan nganter hungkul. Manuk sa? Iya. Sia ulah ngabohong ka aing ku aing. Sen sok ku aing goblok jadi naon ieu tah? Iya jadi Wak. Jadi Geus pan si hutang ka aing tinggal minta komisi ka dieu geus. geus kumaha? Sia teh hutang ka aing 300. Nyebutna teh ek babaung ka aing. Saminggu aing diteleponan ku aing tadi teu diangkat-angkat sia teh. Atuh Wak. Duitan wae sampai urang menang komisi. Heuh, ieu mah manuk mah jadi ku aing komisina tinggal minta ka si Kipli. Kitu-kitu keneh sia teh. Pan beak ku urang duitan eta mah diinjem. Kumaha tuh Wak? Dapan hutang ka aing nah kumaha sia ge lir ibarat manehnya. Keur cicing tir tegeblek duit sakikituna duit heug nginjem aya babaturan teh sirikna babaung ku aing teh dibikeun sor 300 moal lila. Ai tiba-tiba geus saminggu geus 20 poe ayeuna ku aing ditelepon teh diangkat-angkat. Puluhan ku aing teh dijekok oge. Tuh urang mau menang duit Wak. Heuh tinggal minta komisina ka ditu. Komisi Berean ulah hese goblok. Geus ka hutang ka aing lunas tah. teu Wak. Komisi kumaha kunyuk? Komisi kumaha? Pan itu duit aing kalau disekap di dinya goblok. Ya kumaha deui nya aing teu menang duit teh lempan. Lain ngomong tetep tadi kunyuk sugan aing lain dijual ka dieu. Mana boga utang aing mah teu apa? Si urusan aja aing nya. Aduh anjing, apa aing? Lebok tah sia teh kunyuk. Hutang ka aing jang di saminggu icuk cole. Babal teh. Tah pan aing menang manuk. Aing teh hayang apal. Duit aing kudu dibalikeun deui goblok. Nah, aing Tah hayang apal. Nah, aing teu boga duit, man tadi ge teu boga. Aing sia tadi teh ngomong goblok. Sugan aing lain dijual ka wadoyo. Teu apa Apal aing geblek hutang goblok itu tadi teleponan ku aing teh diangkat sia teh. Teh hayang apal. Aing teh hayang apal eta duit pamajikan aing. Aing teu boga duit, teu boga duit. Sia, Aing duit di mana? Pan tadi disebutkeun anak ku dibeli ku aing mah. sia kudu tanggung jawab goblok. Aing teh hayang apal.
Duit aing kudu kagantian nu tadi 500.000 goblok. Terus aing duit di mana? Da yang apa aing mah? Gantian duit aing. Aing gantian aing kumaha da aing mah teu boga duit teh ku aing dibeli manuk si burik mah ka mana? Ih, kecumuran wae kunyuk teh nyawa aing duit sakitu-kituna duit pamajikan aing. Da aing kudu kumaha da eueuh? Aing teh hayang apal lagi duit aing. Anjing duit aing pokona kudu balik deui. Aing teh hayang apal duit aing kudu balik deui 500 tadi anjing. Tayang apal aing mah. Anjir.